Naon Ji? Isu kurbannya. Oh jelas. Nyate meureun. Pasti eta mah. Aya pertanyaan ya urang jeung maneh. Sok aing jawab lah. Sapi naon anu teu bisa dipake kurban? Gampang. Naon? Sapi anakna yang belum cukup umur Ji. Salah. Nah salah. Naon eta? Berpikir secara logika, Bray. Tong asal-asalan ngajawab teh. Oke, ya secara logika. Naon? Dari pertanyaan deui. Sapi naon anu teu bisa dipake kurban? Nah, ieu mah bisa disebutkan salah da ieu mah logikana logika maneh. Naon sok? Spiderman. Aing ge bener aja. Salah. Nah, salah. Berpikir, Bray, secara logika, Bray. Kurang kumaha. Perhatikeun pertanyaan anak cek urang oge. Siapa lieur anjing ada pertanyaan anu lieur. Anjing mau ditanyaan aing mah ke penonton maneh. Sok buktikeun. Siap. Gas. Oh, para penonton. Cik para penonton komen-komen buktikeun tadina komenan kasih Bray. Sapi naon anu teu bisa dipake kurban? Sapi anakna nu can dewasa, sapi dermen kurang kumaha, logika enggeus, beneran anak enggeus. Salah dalin eta jawabanana atuh ku keukeuh. Si anjing marka Angge doang. unem angge. Naon atuh teh? Sapi bikangna. Ayo dimakan. Emang aya nu kurban pake sapi bikangna? Salah salah anjing ngomong jeung mana-mana. Oh, matak berpikir secara logika gerata angge unem. Beungeut. Rarai ta.